Assalamualaikum. Janten abdi sareng rencangan bade ngawawancara Ibu Widi anu profesina salaku arsitek. Punten Ibu, nyangkeun waktosna sakedap. Abdi bade naros. Di mana Ibu kuliah di Unikum? Ibu lulus kuliah tahun sabaraha? Tahun 2004. Janten saha nu inspirasi Ibu dugi ka Ibu teh janten arsitek? Diri pribadinya deh, Naon wae tugas arsitek teh? ngarancang bangunan anu seimbang gitu. Caritakeun alasan kunaon Ibu hoyong janten arsitek. Kan kampungkunna ibu teh resep ngagambar, dan terinspirasi ibu hoyong ngagambar bangunan-bangunan anu kokoh. Berarti pinu hobi janten arsitek. Kumaha proses Ibu nepi ka tiasa janten arsitek? Kuliah terus damel di perusahaan sanes ngabangun we perusahaannya dia. Terus saha anu bisa nyieun Ibu jadi semangat jadi arsitek? Keluarga. Atau saya itu Sakitu wae wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.